Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Fajar Gasolin ya. Ada yang like, komen, subrek. Buruan tutupan. Tah, guys. Ke review guys, tah di pangkas rambut naon tadi namina tadi? Windy. Anjir, pangkas rambut Windy di daerah Babakan Sari. Kerjalan-jalan tuh guys, anjir emang Udi. Ayah si itu sangar nanti main ya? Masuk itu. Mana si Dan? Wajah. Kan dia tuh. Anjir. Salam-salam lah ke si mama. Salam soccer. Ya nuju main ya ka Mang Udi. Mang Udi onong gitu ya. Sang ngendaris ya pengalamannya kat ngajawab pokoknya mah orang ngobrol ya we hiburan ya guysnya simpen di dia ya di kumaha rame perbisnisan Halus ayeuna. Halus dunia persilatan. ayo namanya Ya digobrak. guys kalau guys Dan kurang teknik kungkul. nuju jalan-jalan itu di pangkas rambut tuh daerah Babakan Sari guys pilih badai di Cokur yo Ameng abina nuju Ameng tah di mana dia ngobrol tadi Tapi teh bade nyesep bios ya teh. bisa guys Kumaha kapan itu rame tuh. orang ngobrol pengalamannya Jody ya mah guys dari setting kieu saya nanya dinya Oh, benar. orang ngobrol deh lah jeung Abi jeung Kakang Aya Prabu namanya ari hulu pedang teh aya dia teh. Kumaha aya. alah kumaha Udi teh sehat Udi Alhamdulillah ya teh. anjir Usia teh. Usia mah sehat. iya silaturahmi ke tempat pangkas rambut Udi teh pengalamanna ngajoak pisan pokoknya namanya jadi begini guys kita tanya dulu ya narasumber kita yang bernama sana namanya tadi Rudinya namanya panggilannya teh Udi Onong nah terus lami kena percukuran Aduh, atos. Kinten-kinten nama lah. terus aya lumayan jadinya terus nikahnya uritanya Atos ya nama. putra nuju Mun menuju kandungan si jeung ngolotkeun aduh nuju ya pidoana kasadayana istri Udi nuju hamil benerna teh sasina tinggal ngatusan waktuna pangitnya ieu mah ada konten hiburan konten ngobrol video di sekitar gitunya orang teh jadi terus rami abi tos terpenak. Kak, Udi teh pertama nyukur teh di mana Mang Udi teh? Pengalaman teh. Abi jauh kapungkur teh pertama. Pakai helm jauh teh. Itu kapungkur teh tapi pakai kaos kaki salah lepat. Oh, dulu teh Udi teh kitu nya. Nyukur. Ieu mah urang ngobrol ieu we di. Baheula nya urang nostalgia keur uling baheula nya saca nyukurannya. Kumaha di baheula di diajar ngarokok. Eta mah panghancur-hancur nah diajar ngarokok mah. Diajar ngarokok guys nya. Keur zaman rokok kotak ajaib dong baheula nya. Rokok kotak ajaib can bebas-bebas na ngarokok keur SMP lah. Jeung Udi udunan beli rokok. Berat langsung ka saung. di saung ngarokok pokona mah. Ajoak. Resep eta mah pikeun ka rokok teh kotak ajaib 500 sabatang guys. Tah jeung Udi ya pengalaman ngarokok. Pungkur mauk buah. Tapi di Bogorok ka pungkur. Tapi tengah data. Geus Apaleun biasa. Tapi benernya pengalaman heula keleutik ulin nanaon. Tah ayeuna mah kieu di berenang. Balik deui kanu tadi percukuran. Udi pertama nyukur di mana? Pertama nyukur di
Jakarta di Jakarta. Malaysia. Jakarta di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Seberapa lama itu teh? Pasar Minggu aya setengah tahun. Terus ke mana udah teh? Didinya abis ke Kebayoran. Kebayoran lama. Kebayoran lama. Kampung Baru jalan FF lain. Iya, sama jalan. Juga jalan nggak sa. Kapal Lemur cekat jembatan lah. Baheula teh seberapa lama ya? Didinya aya setahun. Terus udah teh ke mana deui perpotongan teh? Di ke Priuk. Heeh, ke Priuk. Priuk abis teh kur camping 5 bulan. Nah, terus kemana di? Pernah di ngabit teh nya di ditu nyelungnya? Ya. Tah dulu Itu buka cabang itu diajar baheula nyelungnya di Gede Bage nyelungnya di deket Cimol. Tah ieu perintisna ieu. Tapi da keur mah umur lain waktuna nyelungnya sanes milikna terus diikhtiaran. Terus langsung ka dieu orang teh nya, di teh nya. Heeh. Bener alhamdulillah sehat. Dugikeun ka naon nu dipi kahoyong cita-citakeunana ayeuna mah tos kacapai di teh nikah atos meureunnya. Kolot kabagjakeun yang dirina alhamdulillah meureun di teh duh anjir. Tah terus di eta pengalaman nyukur baheula pertama nyukuran kumaha nu di teh? alah kapungkur. Persalahan we pan pernah ieu nyukur mah sok salah orang dengan teu kumaha ya teh. Kapungkur aya anu di luar daerah. Dulu Di teh. luar daerah anu misalnya daerah Sulawesi seperti Papua. Kantos abis salah lepas. Heeh. Aduh abis dicarekan bebeakan. Kumaha tah gitu teh? Bang cukur cenanya. Cukur, bang cukur, oke diselimut. Nah, udah diselimut. Nah, sepatu nomor hijina coplok. Nah, botak, iya nah. Botak. Botak teh. Yang suri, nah, ningali botak sabeula. Jadi digimanain tuh bang? Ya ini gimana itu ceritanya? Ya udah bang, gak usah bayar. Nah dia ngomong ya udah bang nggak usah bayar, pindah aja. Enggak, lanjutin lagi. Dilanjutin lagi, coplok lagi satu lagi. Nah, ujung-ujungnya dibotakin dia mintanya 1 senti. Balik ngambek gimana nya? Ngambek. Tapi bayar. Bayar cuma 10.000 dipotong dia. Dipotong. Tah terus Dipotong 10.000. lo banyak pengalaman terus mana ada ini? Terus di Depok. Di Depok kumaha tah? Di Depok pengalaman sama anak-anak situ. Heeh. Dicukur dia, dipotong. Nah, udah dipotong rambut. Dia bilangnya ntar. Nah, ditungguin sampai 2 hari gak nongol-nongol, dia ngutang anjing. Oh, ngutang, mau dicukur tapi ngutang. Ngutang. Katanya pengalaman perih. Terus mana diri nong? Anu dicarekan dia. Lo masih gananya? Dicarekan di Bogor pernah. Di Bogor. Dicarekan kumaha? Itu mah minta di model cepak gitu kan. Nah, minta model cepak tapi gak nyepak dulu mah. Masih bulat gitu. Oh, jadi bulan. Terus Nah, terus dia ngomong gitu. Oh, ini gimana maksudnya potongan rambutnya minta dicepak malah gini. Udah disaranin aja modelnya gini. Udah bagus lah. Waktu dulu kan waktu belum tahu lah masalah setelan rambut baru-baru. Nah, udah gitu dia bilang, "Ya udah lanjutin aja gimana jadinya." Nah, udah kelihatan jadinya cuman pinggirnya aja yang tipis itu. Atasnya mah masih panjang. Tapi bener pengalaman nyukur tapi lamun orang teu kitu da teu gede hate nya mau jadi tukang cukur pas ayeuna kieu mah jadinya pengalaman perjuangan baheula kumaha ieu lalakon. Tapi tah alhamdulillah manudi nya ayeuna mah tos kanikmati hasilna perjuanganna kapeurina dulu. Terus ngeureuyeuh ayeuna mah nikah atos teh nah tinggal ngatosan buah hati meureun kabunga naon eta teh namahan kabunga. Tah terus meureun ayeuna mah urang teh tinggal fokusna deui semangatna deui. Tapi ya orang nostalgia orang keleutik we naon sok lobanya pika seureun naon baheula pika seureun keleutik naon. Baheula mau 66. Baheula suka-suka lobaan. Lobaan ngabring. Tah terus ieu nong ka Singaparna ka pasar. Ti lembur mah jauh nya nong nya. Jauh. Di lumur Lompat balik deui bener.
Terus iya no ngadamar ngalibet. Lo bada pikasirin terus naon deui naon da? Hiburan teh ngojaynya kaki dang. Anjir. Heeh. Dah sabarengan dialui beda 2 tahun heula Abi kelas 4, Udi kelas 2 baheula teh jadinya. Baheula teh. Kan ulin bareng ngariung kabeh ieu sadayana barudak teh wah pokona maresep baheula mah. Ukur mah aya pikiran waktu siga ayeuna. Itu siga ayeuna jeung can modern kos ayeuna HP baheula mah nya. Barudak baheula mah ulin rok main bola marah. Main bola di sawah. Gerlut balik barlog anjing. Wah, sayangan ti jongjolongna gawit. Kenakalan resep minumnya gorengnya nongnya bebarengan teh terus dina inget tuh mau awewe teh nong bawa awewe hiji guys aduh iya dibawa ka leuweung mau awewe hiji kulawan mau awewe apel kapakan awewe teh bawa kadinya pasti rarenong duaan boleh jeung urang teh duaan guys jadi itu tapi dan dari kumaha nya deh nya nah biasa we eta mah ngobrol tapi mau era keluarga era ku nu wawu jadi dibawa di tengah leuweung geus siga nu rek di kumaha padahal guys aing teh sarua jelema cuman kada anger era bener gitu tapi dah proses di kehidupan teh tah mah dulu jeung ieu jeung rakana jadi aya rakana saluran abi beda sakelas Didin tah ka Bang Didin salam lah ka Bang Didin salam lah subscribe lah subrek ieu teh subrek naon deh Pajar Gasolin Pajar Gasolin itu anjir kade pokona mah da ieu mah komen pokona ieu mah ada konten hiburan saayana jadi dari saayana we kieu jadi masuk bertemu info gitu kan. Jadi berbagi wawasan setiap jalmi ya pengalamanna tah ieu tah terus pengalaman Udi baheula ye lalakon Udi baheula di Singaparna jadinya sami di pasar heula Singaparna jalan-jalan ulin sebelum jadi kieu teh jadi ya disebut ya belum sukses tapi belum saatna asal-asal naon tuh jelema mah sebagian waktuna geus kuduna geus aya wadahna ayeuna urang ke di luhur moal di luhur kana urang dihanap moal dihanap kitu we da karena kayak dunianya berputar urang teh hirup teh cuman rodana nu abi teh rada pegat coplok laharna tariknya jadi rantaina teh rada ceket ieu teh ulin jeung uli baheula mah jadi da sebenarnya sakampung sadesa sakecamatan jeung abi di ditu ngan cuma abi jarang ameng Udi jarang ameng tapi da dulu mah emang pulang bareng nanaon di lemur ngabring pokona meresep diajar nyukurna nanaon tapi pengalaman mah aya wae tah motivasina dia orang bikin motivasi jeung barudak ayeuna nu keur dialajar nyukur kumaha di ayeuna nu kajang barudak nu diajar nyukur kuatkeun heula mental tah hiji mental kedua pulang paura eta nu kudu dijaga mah tah kudu bisa dititipkeun pulang di wilayah daerah mun bangor mah nya getik we seueutik ayeuna modelkeun emang ayeuna nyukur mah hiji kawani mental urang kudu bener-bener da ayeuna siga nu bari padahal mah hese urang adaptasina urang kudu kumaha pelayanan urang tah ibaratna mah profesional urang kahirupan kapungkur mah da atuh aya mesin nu kos ayeuna wah dulu mah kuros kan ku geyot guys napel diajar baheula bikin kan nyengir kolot teh dicukuran teh diajar ya hiji jelema kuduaan itu sabelah ewang nyukuran teh make gunting jage berat sabelah saya da keur diajar mah jadi kebanggaan eta teh alhamdulillah ibaratna urang nyukuran hiji ya jelema ieu rek alus rek butut anu penting urang suwani ya nyukuran jadi kebanggaan ka diri urang jadi memperluas urang bener tah kabarudak kapan terus diajar nyukur sok enak modelkeun enak bisa da ai modelkeun model mangke ge nuturkeun kawani heula jeung mental ulah siga nu geus bisa nyukuran mental jeung kawani kurang kuduna teh jadi tukang cukur ulah wani teh ulah wani gelut tungkul kawani teh juga dina kahirupan ge kudu sagala kawani gitu
Beda orang mulai rumah tangga. Dangukeun guys. Ngajalani rumah tangga, kehidupan pokoknya mah masih banyak pokoknya mah obrolan jeung Mang Udi teh. Oke lah kapan-kapan orang ngobrol deui mah da. Abi keur nelpon heula tadi ge. Dan kamu kembali ka dieu bisi ieu nuju pulang. Abi ka dieu ameng matak ieu bikin konten teh konten hiburan we nganyang ka dieu pangkas rambut Wendy di dieu di daerah Kircon Babakan Sari. Ya Mang Udi sadayana ieu matak bikin heula konten perkenalan nami Udi tah tidinya meureunnan Kapayuna mah ke urang korek deui ke bakal jeung Udi jeung Didin ke jeung Babrak disimpen ke sejarahna pokona mah Lego kudu bangkit teh pokona mah nya kudu ieu lah pokona mah terus naon Didi kata-kata ye motivasina ye motivasi kanggo barudak ayeuna namun misalna ada terusan kana nyukur sok sing garotol sing Junun sing jadi sukses da denger nu kolot mah Amin. banggakeun kana jadi nu alanyar mah gitu pokona mah dari dia ge teu ngarasa seniornya ngan ieu mah berbagi pengalaman berbagi wawasan anu geus diobrol teh nu geus kaalaman gitu jeung aya buktina tah sok gitu nya berenang penutupan di Pada kanggo terus nonton ya pilih aya ucap salah gitu dah ya menuntut pilih aya bahasa atau ucapan anu kasar da urang mah makhluk kasar makhluk halus hari hapunten samudaya kalepatan mangga pilih di ieu deh subscribe komen we lah pilih aya nu ieu kenal pastilah pasti seueur nu kenal ka Mang Udi ke geura urang di ieu insyaallah namun ieu ngabi ngabantos nganyukseskeun ieu gaskeun urang barengan urang gaskeun ieu bikin hiburan bikin motivasi edukasi urangnya saayana urang insyaallah di urang gaskeun sakitu meureun di itu mohon tah kumaha ye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.